Sugri para wargi sumangga kiwari urang sami-sami Bandungan lajenganana carita hayang beunghar karangan kedeksa dina bagian anu ka 65. Sakumaha anu parantos di Bandungan nyida bagian anu ka 64 nah hancape kamari pedaran Mang Dedi kebegat wanci dina mangsa madarkin kaayaan alam Tiberang di Dapur Cikarang khususna ka Ali Rohman jang Saria Katut Mang Siman nepangan Aki Sanip pikeun tiasa narekahan nyagirkeun geringna Abah Hajari kalih Mang Inta. Kumaha atuh para pamirsa lajenganana ieu carita nya langkung paos nama mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana kaayaan alam Tiberang. Mangsa alam harita lamun seung diukur ku waktu mah kurang leuwih ti jam 8 isuk-isuk. Breh di hiji imah di wewengkon Lembur Cikarang, imah sederhana nyatana imahna Aki Sanip. Keur ngarariung harita teh. Ali Rohman ge aya jang Saria Katut Mang Siman. Horeng simana horeng. Maranehna teh nepungan Aki Sanip. Nu harita geus manco hareupeun tilu semahna. Salia atuh harita Mang Siman oge ngarasa bungah sabab Aki Sanip sanggupeun dibawa ka lembur waru. Malahan Ali Rohman oge marah maai bakat ku sugema teh. Sugema cenah boga kolot teh ari kitu mah. Tok salia harita. Hatur bunuh laksa ketika bingahan Aki. Mugi-mugi we sing lancar sawios perkawis selami di jalan mada. Muamatak janten pamengan panginten Aki. Oke. Kaku jago aja ya. Akhirnya ganti baju yang sakayanya. Rek bebeja kasih nyinyi. Jaka gegeroh wajah dicai. Cek Aki Sanip bari jengjung nangtung terus asup ke tengah imah. Saria Mang Siman Katut Ali Rohman ngadaguan kalawan sabar. Sarerea ngarasa bagja jeung bunga ari sabab tujuanana hasil.
Heuleut sawatara waktu Aki sanip geus kaluar deui. Malahan mah geus saged menang dangdanan kolot estuning matak pantes pisan. Totopong barang bang semplak ari bajuna kampret bodas calana pangsi bulau nyakal itu tina tangkal hoe hiding. Ari ududna padudan segede peurup orok meuli geus herang pisan. Oge teu poho nyeren bedog leutik sok butuh cenah keur kuda kadek di perjalanan. Nya anu saterusna bring opatan muru ka imahna Pak Haji Burhan deui. Didinya eureun heula sakedeung. Pak Haji Burhan mahanan duit kasaria keur anu gering nyatana Bah Jari jeung Mang Inta. Sageus babadamian sakedeung marah Ali Rohman geus bebeja kasih ambu. Bring opatan arindit deui ninggalkeun lembur Cikarang deuk nepungan Abah Jari jeung Mang Inta nu kiwari keur katara Janggering. Jang saria Mang Siman galumbira pisan lantaran aya harepan yen anu gering bakal aya nu ngubaran. Komo saria mah geus ngarasa yakin pisan yen Aki Sanip jeung Ali Rohman bakal bisa nulungan anu keur katara Janggering. Banglus lalampahanana atuh Ali Rohman sabatur-batur nudek muru ka lembur waru. Teundeun heula eta urang tunda sakedap teundeun sakedeung. Aya urang malikan deui ka tukang. Nyatana dina mangsa alampa sosore di lembur waru, khususna ka Abah Jari anu keur katara Janggering. Mangsa harita alam teh mangsana tunggang gunung. Tong geretrean di sarada mata kelar jeung mata kuaas. Cicir jeung ciang-ciang geus aya nu di sarada. Kitu kaayaan alam di lembur Ciwaru harita. Kaayaan alam kacida pisan hegarna estuning matak betah jeung mata kuaas. Langit anu bulau lenglang taya tedeng aling-aling bersih teu kahalangan ku mega malang. Atuh beuki matak nineung we dina kaayaan kitu mah. Manako mau bikin anu keur senang hate. Beda deui pikeun kulawarga Abah Jari jeung kulawarga Mang Inta. Harita teh kacida mata kaurna naon sababna? Lantaran Abah Jari gering naparna. Gawena teh gegerungan barjeng sesegor kawas anu sakarat. Eureun sesegor terus sasar. Sagala diomongkeun jeung omonganna sugal pisan. Estuning mata keung jeung mata sieun nu ngadenge. Abah Jari teh pada ngariung-riung ku anak incuna. Oge kolot-kolot ulang lembur waru. Araya kabeh didinya. Nempok nu gering berjeng melu narekahan tapi edas. Kabeh ngarasa taak anu sanggupeun. Teu lila raketak kreup alam sareupna. Kaayaan alam teh kalah beuki tambah keung bae.
lantaran tiberang keneh geges ngelak weh manuk gagak di tema kusit uncuing kabeh mata kelawang jeung hariwang pikeun anu nyang haripan jalma gering mah ngadenge manuk itu teh sok ting puringkak bulu punduk lantaran kawas aya kila-kila yen anu gering bakal pondok umur mangsa nyerelek asa gancang karasana komo eta mah geus nincak wanci sareupna di lembur waru dina umumna khususna di imah Abah Jari tambah geuman jangkrik-jangkrik kawas anu ting jadarit jeung cerikan gaang-gaang kawating koceak midangdam milu sedih jeung nalangsa ka kula warga Abah Jari. Abah sing eling atuh Abah kapan Abah teh sanes jami atah-atah piraku bade kacanaku sakaba-kaba istighbar Abah istighbar cek Ambu Jari bari jeung ngagugulung anu gering tapi Abah Jari kelakah babadu jika nu embung di cakelan. Abah Jari ngomong kamana we ngacambing kawas kerinyang haripan musuh. Aing ya bangsat, bodoh halangan ka aing ya. Si Bahil mah burung kojor ku aing, dihakan aja ku aing masih hatena. Aduh, ampun. Padas. Cek Bah Jari sasar bari jeung peureum. Sakujur awakna nyebret. Kesang nyorolok masuhan baju beungitna pias koneas panon burahay beureum jiga nu mabok atuh puguh we anu ngariung teh beuki gugup saurang oge eueuh nu bisa nulungan kujurang atuh paralak di para sada aya anu ragrag jeung kadenge aya anu maralak kana kenteng teu beda we jiga keusik diawurkeun kana kenteng atuh ri sarerea sieun dibarengan ku bulu punduk anu ting puriding keur kitu congungung atuh sora anjing anu babaung nambahan lawang jeung geuman. Ya Allah ya Rabbi tarulungan atuh batur ieu teh aya naon di luar mata keong. Ambu Jari ngusap beungeut terus luak lieur ka kenca jeung ka katuhu sabab kadenge ku manehna mah di jero imah aya anu lelempangan ting gareblik es tuding mata kreuwas tapi sakudu aya di dinya cara ricing diuk malahan makabeh ngalaper bakat kusieun borok-borok lelempangan ngambekan setengah ditahan ari alam di luar harita teh beugeureupeupan lalai badoting kalayang luhureun imah nyamberan reungit jeung ramatu jangkrik-jangkrik jeung gaang reang nambahan lewang di lembur waru ngadadak geueuman kaayaan teh sarerea ngarasa sieun di imah Mang Inta taya bedana jeung di imah Abah Jari jalma-jalma anu ngariung ngaleper sieun sabab ngadenge sora-sora anu matak sieun jeung aya nu ngagubrag di para kadenge sora ngupating kelebrug atuh di para imahna Abah Jari di tema usora kakak kukuk anu matak sieun mata keung Rai ulu punduk anu di jero imah tim puriding puringkat nu diuk deket panto luncat ke tengah bujur kokoplokan sieuna anu lain lumayan di jero imah Abah Jari di kawasa ku siluman perbawana sieun jeung keung Iming cing ambu telungan cing pangdeangkeun aki johi sidang ngajampe nu gering kitu we ya bisi kabandingan ku jurid cai gra tak dengan kadenge sadamari di para bisi aya teluh ingkik doi drayo cek Ambu Jari bari ngareret kanu ngaran Jang Iming hiji tangtungan jajaka kagok anu keur meujeunna bala kesenten tapi edas dina kayaan kitu mah moyong kod we bari jeung kadunan rokok sieun abdi mambo sieun abdi mah dah si udawet ditah hiji kuduaan ka itu anteur ku maneh sia udah Ambu Jari nitah kaduaan pamuda kagok teh mimitina majikan nu heueuh nu duaan teh cengkat tapi ngahun teh deui da embung tapi nu araya jadinya atuh ngajujurung lantaran sarua hayang geura bebas tina kasieun sugan jeung sugan we cenah ku aki juhi mah katulungan akhirna Iming jeung si Uda teh narangtung berjeng ngagibrig ngadegdeg berai mukakeun panto
Hiuk angin asup cep kerasa tiis rei bulu punduk nak muriding beringkak antuk nak geblug ge arasup deui ka jero imah. Nah make jangan asup deui sa Siming. Kali teu sia gerak ini teh ya sia. Ambu Jari keheulin pisan. Sedangkeun Abah Jari nu gering nak beuki motah bae sasar barjeng babadu kanu nyekelan matak hariwang katinggalna. Atuh si Iming jeung Jang Udak teh kelah beuki sieunun deui. Bulu punduk dating peringkak angan ratu bujur asa kokoplokan. Duanana silih reret antukna mah maksakeun kaluar. Geblug pantok ditutupkeun. Di luar aya disada kakak kuku jeung siga suara monyet ak-ak. Disusul ku sara sapatu kuda anu ditegarkeun atuh puguh kuduaan meuning ngayak-yak bakat ku sieun. Mangka ninggeus araya diburuan harita teh culang cileung si Iming jeung si Uda borombong atuh lalumpatan ninggalkeun imah Abah Jari. Saterusna mah teu datang deui. Baralika imahna we meureunan da dititah nyusulan Aki Juhi ge teu waniun sieun dikerekeb ku siluman pajarkeun teh nu harita marakayangan. Mangsa alam nyerelek nincak wanci Isa. Bah Jari jika nu beak tanaga ngalempreh teu empes-empes. Ngan ukur panon we buburi lengan jiga anu dicabut nyawa. Ambu Jari geus rawah riwih we ceurik teu daek jauh jeung salakina. Nu araya didinya gugup lantaran anu gering bener-bener matak ngahariwangkeun. Abah Jari teu beunang ditanya. Sakujurning awakna camewek tiis tapi kesan mah jorolok meunikeun kaju. Abah, nah bet kamelinahan teuing istighfar atuh Abah. Nah jiga nu poho pisan ka pangeran ieu sing eling Abah istighfar gora. Ambu Jari mepelingan ka salakina. Bari jeung teu oleh-oleh ngumbara cimata nu aya di dinya eueuh nu bisa nulungan kajaba ti colohok we bari jeung pating harulang. Abah Jari anggur bubur lengan we panonna jiga nu rek tibalik. Leungeunna ngulapes taya tangan pangawasa. Malahan masuku oge geus teu usik-usik acan jiga nu maot we. Atuh anu ngarariung tambah gugup ting haruleng samarpola. Sedengkeun di luar atuh telah beuti rame bae ku surah sapatu kuda. Ayeuna mah ditema ku surah kuda anu ting hareum mata kukurayeun. Sarerea boga sangkaan yen di luar loba siluman. Mangsa nyeralek hanti karasa. Liwat wanci Isa sakabeh nu matak sieun teh musnah. Jempling we lirga angka tincak. Malahan bajangklik oge kawas nu milu sieun. Teu aya pisan anu nyawara. Atuh anu ngarariung di imah Abah Jari rada ngemplong hatena. Ari sabab anu dipikasieun teh geus teu kadenge deui. Tapi ari kakeung mah tetep we nganci keneh aya keneh. Sabab hariwang bisi siluman teh inditna bari jeung mawa Abah Jari. Alhamdulillah hidup alamin. Geuningan kalalabur tanu garelo teh cik atuh Gusti.
nu maha agung pangingkakon eta siluman jeung dedemit anu cilimit teh ulah ngaganggu jeung ngagoda ka Abah Jari. Cek Ambu Jari sisinglar babaku nama bakatku ngerasa jengkel diganggu baik ku sora-sora anu pikasieun anu sejen ting gerenang babacaan ayeuna mah rada teteg hatena meusan sabab sora anu di luar teu gandeng teuing jiga tadi ari kaayaan alam beuki lila beuki tenang malah Abah Jari katempona teh ngalempreh jiga keur sare tapi ku sarerea teu dijauhan di riung-riung we bari jeung taki-taki bisi sasar deui jiga tadi bari jeung ngamu. Nah atuh barang kerja rongjon kitu ti luar aya nu lempang opatan muruk ka imah Abah Jari nupang heulana hiji tangtungan aki-aki dituturkeun ku tiluan anu katempona jarak jag keneh jeung cangker deui nu lempang teh kacaangan ku cahaya bentang anu tingkartip di jomantara nyaksian manusa-manusa anu keur sadedih. Ya mana bumina Abah Jari-jari ge ujang Cek eta aki-aki nu teh yalihan iwati aki Sanip. Da memang harita teh geus tarepi ka lembur Ciwaru. Diiringkeun atuh pituluan. Laras ieu Ki, mangga aturan kalabat we. Jawab Salia manehna pangheulana muru panto tepas. Memeh ka jero ka katrok heula bari jeung uluk salam. Bagian jangsiman ayeuna mah. Punten. Tapi jelas kadengena najan laun oge kawantu dina kaayaan alam peuting anu jempling. Aki Sanip jeung Salia Katut Ali Rohman narangtung ngadiburuan ngadaguan anu muka panto. Tapi ti jero kelakah jempling teu aya anu nembalan jajauheun ngomong. Jeung deui teu aya nu muka panto. Jikana bae sieun keneh meureun bisi aya juri nyeliwuri atawa aya setan mindah rupa. Niru-niru jelema pupuntenan balik ka katrok. Dumasar kana hal eta Ambu Jari jeung baturna jadi jarempe. Sing tarik atuh mang. Bari jeung sakalian nyebutkeun ngaran. Bisi sieun anu di jero teh. Kawantu sakieu keung na geuning. Cek Salia ngabejaan kasiman. Atuh Mang Siman oge ngartieun. Gancang atuh ngomong deui leuwih bedas batan tadi. Punten. Ieu kuring Siman jeung dukun ti Cikarang. Kitu pokna teh. Kaki Sanip nyebut dukun atuh gebeg nu di jero imah ting rarenjag. Reuwas nama tapi campur jeung bunga. Sabab apa kana sora Mang Siman anu memang keur diutus ka Cikarang teh. Di jero imah pahibut salah saurang blak mukakeun panto. Barang berai tete lapisan beungeut Siman kacaangan ku cahya lampu ti jero. Alhamdulillah geuning Mang Siman nu datang teh. Cek anu mukakeun eta panto bari jeung terus katepas mapag semah nu narangtung keneh di buruan. Atuh menit tinggal lenghap anu di jero imah teh narik napas jero kawas anu lugina hate. Nanya Siman anu datang teh. Si Ambu harita nanya ti jero. Nuhun. Jigana mah Abdi Ambu, yo tamu ti Cikarang teh yo bagiakeun ku sarea. Cek Bang Siman bari jeung terus ka jero imah dituturkeun ku Salia ditema ku Ali Rohman. Ditu deui Aki Sanip anu di jero ting aresod pindah diu ngagehan tempat kanu kakara datang. Kolot-kolot nating salongkrong munjungan kanu kakara jebul. Aki Sanip jeung Ali Rohman pada ngabagiakeun di papagu kabungahan. Sanggeus silih bagiakeun sarea gukdek dariuk ngariung kalayan tenang. aturan wilujeng rawuh kasepuh anu ti Cikarang. Kuring teh bungah nu teh wates suangana margi nuju bingung sareng sasah bet engal kasumpingan kuno bade nulungan. Nuhun sepuh, nuhun pisan. Cek Ambu Jari ngabagiakeun ka Aki Sanip nu diukna ngarendeng jeung Ali Rohman. Loh Nyai, ari sadayana bingah mah ya oke ngiring bingah. Nah,
Hapun kene. Aki teh datang sebab teu bisa lompang gancang. Sak ge ieu teh. Teu sirikna digugusur ku barudak. Bakat ku hayang keneh tepi. Tapi alhamdulillah bari jeung ripu-ripu ge aki teh tepi ka dieu. Mana nu gering teh Nyai? Cek Aki Sanip melong kanu ngajepat. Abah Jari mah teu usik-usik tapi can ari maot mah. Tah ieu geuningan sepuh, malihan mana mete tos pada ngariung-riung marga jiga nu panungtungan. Kawas nuju dipapageun ku malakal maot. Atuh saja biti kitu di luar teh seueur ku kupingan sepuh. Betiga seueur sora kuda jeung kunyuk. Estu di mata keung jeung mata sieun. Nanging ayeuna mah leungit geuning tah. Cek Ambu Jari ngabejakeun kajadian nu cikeneh kalaman. Sangkan kahartieun ku eta sepuh nyatana Aki Sanip. Aki, saya mah tingalian weh lah tuh. Bilih kumaha onam punten weh abi teh. Nyanyahuanan pokona mah melang kanu teu daman ti. Cek saria harita teh ngomong kitu ka Aki Sanip. Bener pisan jangkeun aya. Tapi saeutik mah da moal nanaon. Urang ubalan ayeuna. Nya kunaon atuh ieu teh? Kira nyuhungkeun cai asak herang sagelas. Manawi aya widi ti Gusti. Urang tarekahan ku Aki. Mangga sepuh, mangga. Ambu Jari buru-buru marentah ke anakna. Sangkan nyadiakeun cai asak herang sagelas. Leo saurang ka dapur, sakalian we rek nyokot cai enteh keur nyuguhan anu kakarada datang. Tekung sila atuh geus datang deui sor susuguh sabaki. Cai asak herang sagelas. Ku Aki Sanip dicokot terus atuh dibuka tutupna sarta gerenyem di jampean. Sajeroning kitu jalma-jalma nu ngariung ngerasa tenang lantaran asa aya kolot anu bisa dipake gunung pananggehan. Ampir kabeh baroga sangkaan yen Aki Sanip teh bener-bener eusian luhur ilmu jembar pangabisana. Ari sabab ari geus datang Aki Sanip mah geuning siluman selemin anu ngagoda di luar teh ngadadak jempe. Jigana memang kitu kudu nusanyana. Siluman-siluman teh sieunun ku Ali Rohman jeung ku Aki Sanip. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahi mana syaitan bismillahirrahmanirrahim. Hawala wala quwata illa billah. Mangga ya akan ya cai teh Nyai. Susoganan aya widi tinu maha kawasa. Teu anu tajamang cin engel waras teu sakumaha biasana. Ayah. Cek Aki Sanip sabada rengse mapatkeun jampe pamakena eta cai song dibikeun ka Ambu Jari. Anu toleh deukeut we jeung nu gering. Gap ditampanan terus diusahakeun supaya kainum ku Abah Jari nu harita keur ngalempreh teu usik-usik. Sasah geuningan sepuh. Danu gerinak ieu wae geuningan. Ti siang keneh. Ambu Jari harita keneh ngareret ka Aki Sanip. Ngarasa bingung dumeh teu bisa nginumkeun eta cai kanu gering. Da Abah Jari sarek bae beuwirna teu daek engam. Aku caklakeun lamana caklakan ku cai. Terus usapkeun kana caarana. Engke moal burung lilir geura. Da eta mah teu nyanyaon keur kulem. Ambu Jari ngagugu kana omongan Aki Sanip. Papatah Aki Sanip dijalankeun tetela teu nyalahan. Abah Jari teh lilir, malahan mabrai panuna bunta. Memeh bisa ngomong sukuna kakejat heula. Terus gulang-guling jiga nu cangkeul. Tung tudang ngorejat hudang belak diuk teu jiga-jiga tas gering ripuh. Yuh, anyaang, yuh. Di kono asa garing meja cai, Mbok. Cenah cek Abah Jari terus sarateret ka kenca jeung ka katuhu hayang nginum. Ieu cai mah abah mah ngaloot grasepkeun kainya. Cek Ambu Jari bari ngasungkeun gelas kana bibir Abah Jari. Kalayan teu loba omong leguk eta cai ubar beunang Aki Sanip teh
diinum nyaan bah jari hanaangna beak sagelas nunyesa leng abah jari teh lirin pangaruh ubar nu terap kana jiwana meureun ngusir pengaruh-pengaruh siluman anu ngancik dina dirina. Tungtungna abah jari kuledak ngagoler deui kana bantal. Reup manehna peureum terus sare meunikeun kakerek bangun anu nikmat. Ulah salempang nyai kena ancap sina kulam. Ayah. Cek Aki Sanip ngabejaan ka si Ambu. Kaayaan jadi cenghar deui sakur nu aya di dinya ngerasa bungah. Sabab anu gering teh kawas-kawas rek maju kana cager. Beungeutna teu pias teuing. Pamolahna wajar teu babadug teu tatajong kawas tadi. Ambu jari atoheun pisan pok harita. Alhamdulillah geuningan aya perobihanana. Muga-muga we sing salajengna kasakit teh ulah kancoh deui. Ta ayeuna geura mangga atuh taruang heula ye. Sepuh datang tos sanaan kawantu tos lumakun sakitu tebihna. Punten we. Teu tiasa ngangken da puguh sakieu buktosna. Cek Ambu jari marahmai nitah tuang ka ati Sanip jeung baladna. Lantaran memang harita teh anak Ambu jari hideng sasadiaan. Da memang geus sayagi ditade keneh. Bangsa alam beki peuting bae. Dina mangsana Aki Sanip jeung Jang Ali ngobrol jeung anu aya jadinya. Abah jari mati berak sare kawas nu nikmat pisan. Da meunikeun ka teu usik-usik. Ambu jari ngerasa bungah sabab asare geudeug aya sepuh anu linuhung mah. Teu mata kariwang. Jeung na deui aya Ali Rohman anu wani dina ngalayanan siluman. Nya akhirna Aki Sanip nanya ka pribumi. Lain teh. Nyai jari. Gimana ari bumi Jang Inta teh. Akhirnya kena pungan ayeuna pisan kagok. Sabab mun diengkengke makarunya bisi alat manjen. Akhirnya hayang buru-buru lengse tina ieu pagawean. Ngadah rugi naha teh ka sarerea. Leres pisan Ambu, palih mana ibu mi Mang Inta teh? Salia ge mulu nanya. Tuh palih ditu sepuh nu aya tangka jamu batu. Tadi dinya bumina teh. Nanging supados dampi masawiyoh dijejapkeun ku barudak. Mangga bade ka Mang Inta heula nanging kulemah kedah di dieu nya. Cek Ambu jari. Rada hariwang bisi Aki Sanip ngenong di imah batur atawa di imah Mang Inta. Manehna keueung sabenerna mah. Nah, nyai kan. Yang tu Aki bakal ngenyong di dieu ahyang. Urang ka ditu heula kejong. Urang nulungan Jang Inta. Mana nu bade nganteur ka Aki teh. Aki Sanip ngareret ka budak kalaki nu ngajajar sisi belah kaler. Sok kumana si anteur si Eman. Ambu jari nitah ka anakna anu panengah nu katelah Eman. Mangga Bu. Jawab Jang Eman berjeng terus singkil jung nangtung jiga anu hayang indit harita. Nya sanggeus kitu mah kalawan tulbat catur deui. Aki Sanip jeung Ali Rohman katut salia. Kencis indit muruk ka imahna Mang Inta. Kalayan dianter ku anakna Abah jari. Kaayaan alam di luar ayeuna mah jadi caang. Lantaran langit tambah bengras. Dipapaesan ku tingkar tip kariceupna jutaan bentang.
jangkrik teureun-eureun di sarada jiga nu milu mangbungakeun ka kulawarga Abah Jari anu geus katulungan. Sabab kalambur waru geus datang dua jalma anu luhur elmuna anu dipikasieun ku para siluman selmin komo pikeun Ki Mandahong jeung Baladama. Kujang Ali Rohman teh sieun pisan ari sabab Jang Ali Rohman kungsi ngadatangan kadagarana sarta ngabebaskeun Kang Dudu teh. Kasugri para wargi cag urang tunda heula atuh kayaan si Ambu Jari jeung baraya-barayana. Ayeuna urang kocapkeun kaayaan di imahna Mang Inta teh. Dina kaayaan alam anu sakitu hegar bengrasna teh di imahna Mang Inta maklakah raung anu caririk bakatku sedih jeung bingung. Naon sababna? Lantaran boga kasusah nyatana nyang hareupan anu gering parna. Kaayaan Mang Inta teu aya bedana jeung Abah Jari. Geringna teh minang sasar sarta sok ngamuk jeung babadug jiga anu rek perang numpes musuhna. Malah lamun teu pada ngarejengan mah moal burung lumpat berjeng kegeleuhan gogorobokan nangtang yuda nangtang lawan. Atuh kulawargana kacida pisan sedihna. Bingung pikeun nulunganana Mang Inta ngan untung we waktu cukup mangsanya kapan. Cag para pamirsa, ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh nasibna Mang Inta? Nah bakal katulungan, bakal cager atawa moal? Keun enjing lo nya. Urang sami-sami bandungan deui ieu carita dina bagian anu ka 60 Hatur nuhun kumarupi perhatosanana uli jeung kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.